mintonkeun kamanesan kalincahan ti para penari Yesi Entertainment sareng ti Abu anu rada kieu ku ngalangkungan tari persembahan Mojang Priangan ti Yesi Entertainment. Moja
salit dididik dirorok ti budak di ajaran mama iya abdi hapunten abdi abdi emot kana kecap Allahumma laik ngapurakeun ada sahiji jalma lamun eta jalma can menang pangampura ti janten indung sareng bapa wakit kiwari nuju aya dina kabingahan kagugegahan mana abdi suhunkeun pidoana abdi ka mama rumaos abdi teh acan tiasa nyukumaha sakumaha teuing ngagentosan cisusu nu janten indung kuburan abdi ka alam dunya mama rela ikhlas narokeun nyawa keur kumelarna abdi dugi ayeuna junjung jangkung akan tika dosa teuing abdi lamun teu nyuhunkeun pangampura ti nu janten indung tunggul rahayu bapak tangkal yang catangna daraja hapunten abdi mah gelis in kase tanti abebi tangkep mamahna gelis ditangkep gerak kekeuweung geterkeun hate rasa nu ayeuna hate urang hate anu pinuku rasa urang mengpeung aya keneh dikieuna nu janten mama hidup bagja anaki ditungkulan keneh nu janten mama akan tinggal loba batur mah ngan ukur tutunggul nu didugulu hidup bagja bisa geus kasih hidup singa aya dina ginanjar kawilujengan rumah tangga pinuku sakinah mawaddah jeung warohmah geus apebi lepaskeun rangkulana disun kening mamahna disun kening mamahna taar mamahna papunten nyuhunkeun tisu aya tisu teh tisu tanti apebi sami siga tadi ka mama sawah kumaha kacapen nu janten bapa luut leet kesang nu janten bapa milari nafkah keur ngagengkeun hidup milari nafkah keur kewajiban bapa nu jadi imam karasa pasti kiwari terus akan dikabaris jadi bapa sakitu ikhlas bapa milari nafkah teketang panas hujan teketang cuek cincaanna bapak ngamayuga jadi anak papa rela papanasan bapak rela bisa usaha nyarehat milari nafkah suhunkeun pangampurana anak segera tangkep neng nu janten apaan digugulung nu janten lama ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan putra putri sing pinagih jeung kabagjaan bagja dunya rawuh rumah tangga sing pinuh ku sakinah mawaddah warahmah aya dina lindungan jeung panangteuyeunna Allah tong ceuring balilihan sami ieu mama hidup suhunkeun pidoana mama ikhlaskeun abdi doakeun abdi bari simiang bakalangan membere layar terik jangkar ngawangun rumah tangga ngambah samudra nu pinuh ku bogoh mudah-mudahan abdi sing aya dina ginanjar kawilujengan neng ditanggep mamahna suhunkeun pidoa nu jadi mamah neng gerak kekeuweung kapageh mengpeung mamah aya hidup jatuh kerami sareng putra putri suhunkeun ridona mudah-mudahan dina kecah ridona ilahi aya dina ridho janten ibu tos gelis kasih sami geras sami diusap bapak titipkeun putra putri bapak ka pasanganana kamari ngahiji sareng keluargi bapak kamari anak ayeuna janten sana bekelan pak ku doa titipkeun putra putri bapak dina ngawangun rumah tangga
Kemargi rumah tangga geus pasti pinuh ku dodoja jeung gogoda. Gelis kasih tangkep nu janten apana neng apebi tangkep apana neng bapak bekalan ku harewos pak ku doa harta loba teh ngajamin kana kebahagiaan rumah tangga putra jeung putri bapak. Kadang kawis harta membawa teu paruguh. Mudah-mudahan hidup anak gelis kasih singka laksana sapi neja urang terasin kanjeng mangga aa ngadeg ya mama sayang naik kamu di sana aja sah leres urang meuleuh harupat simbol siloka harupat teh piti sok gampang potong janten ulah gampang patah semangat siloka na aya 7 aa tepengna di kieu dibeuleum 7 dinten nu urang dilakona tas horeung pitium saserengan 1 2 3 korekna ka dieu keneh mangga gelis nungguannya apebi simbol api panas dengan rumah tangga pasti ayah hawa panasnya ulah rek kuat ketika kakolot tongwak kacarita ka orang tua gerak dibeuweung diugahkeun ditiiskeun ku urang ditiiskeun lepetkeun nu panasna sok lepetkeun terus ke mentok mentok coba angkat pulang terus cobi sok dedetkeun terus angkat angkat tingali baseuh teu baseuh atuh da mentok tadinya ka dieu urang potongkeun keduaan sifat awon sifat getas harupateunnya potongkeun keduaan neng siap 1 2 3 potongkeun terus potong alungkeun ka kamera nurut aja neng natekuk anawios neng lewe neng ayeuna sapatuna dilepas ke kanan urang nyok cerong endok eta tisu neng dicempeng jempol si AA Pepi ageng neng ageng tahnya nyerikeun ageng alit tanu apebi malah mun jempolna ageng eta nage ageng naon aji tau ngeroknya niat ibadah rumah tangga jempolna ka dieu dihitungan ka 3 diinjaknya siap 1 2 3 hop berejelnya sok kategap 1 2 3 hop tos bagus naik di kumpah diwasuh jempolna saalin we neng tos cekap dilapi dianggokkeun deui neng neng pandangan kieu cepeng sok digugahkeun duh ogona si Tanti eta ya Allah yakin uing berheop panas wios ketua iya mah ketua wios pilih kuat tos dibuluhan aduh ya Allah diangkat itu kan nanti lo pupaskeun siap 1 2 3 alungkeun kumaha anu parawan pamager ayu sok saha bae tah anu diseragam saha eta seneng mah neng jihan kapayun ka dieu neng laras ieu mah teh lengser kade doa lengser mah diijabah
kamari abdi manggung di Kalimanggis. Bapak Ibu hajat ngeupeulhan ka abdi 2 dintenna mendakan artos 2 kotak. Yakin. Oh, atuh da 3 kondangan. 2 kotak. Ka dieu Neng Giang. Neng tanti cepet. Punten mundur sakedik. Neng dipotonya abadikeun di Cepeng ieu na. Cariosan walengser turut tanya. Iya. Teteh. Masihan kanggo Neng. Da teteh mah tos gaduh anu apebi. Teteh ikhlas. Teteh ridho. Sanajan bari seuli. Teteh pujian ditampi. Mudah-mudahan jihan caket kana jodona. Datos caket jodona anu nuju ngalengser. Kahoyongna eta mah. Neng sia bawa ka ditu bari jeung dina pikiranna mah jang naon aing cenah. Ditempelkeun bae mah, tempelkeun. Ayeuna mamahna we heula, mama. Tempelkeun mah ka pohon. Siap. 1 2 3 dihuatkeun. Tuh. Ya. Kanya mama aya mah aya. Ayeuna kantun apa? Mama kapengker apa? Hiji, siap, 2, 3. Alhamdulillah. Mangga cari sama bapak ya. Cium mah. Emang hiji sayang. Kenapa kamu diam aja? Terpesona ya sama aku. Ayah sanu hiji, orang rebut geurnya, menang anak ya. Nah, dulu baru siap. Hiji, 2, 3. Tambah. Sedang. Dibagi 2. Duanya. Katingal tuwana asih wapiku waksahara Asal nempel lah. Sok ditempelkeun ah, tempelkeun. Hiji, 2, 3 ah. Kamu lapar ya? Caina Neng, cai. Ngaleut masing-masing we heula Neng nya. Sok ngaleut heula masing-masing. Dibantuan tos sekala. Beres rekse akan dikasih
Punten make up mana make up. Si Aa nama sekali dewa cenah. Tenang ke aya rokok mah. Tadi yakin sok we ngeueudog. Sok digegel A. Gigi tahan. Gigi tahan. Gigi tahan. Oke. Bos tuh ya sih saya mah. Ya sih mah ayo we tahan. Sugri Kanca Mitra Sadaya alhamdulillah. Diwari dugi karena acara sawer. Oh. Oh lah karek hiji si Amang. Dua. Aduh, menunggunya. Alah menunggu. Awur. Tilu. Sugri Kanca Mitra Sadaya menawi sakit orang kabeh hatur disingkurin dalam gelargi jumbar Yesi Entertainment di kawitan tadi mapak bakal calon panganten pamegat dugi ka seren kabeh alhamdulillah dugi ka Dewari dugi ka sawer panganten menawi sakitu hapunten pisan disingkurin sabarakan cabe di sawer kakiranganana kalepatanana salayan sabrang salayan kalebat saremanten lumayan tapi lumayan kalebat saremanten disingkurin cak permios billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak permios.